Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggung tipayun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala, Tuhanan nu esa nu maha pamasihan hidayah sareng inayahna ka urang sadayana. Janten urang tiasa kempel di acara ieu dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Para wargi sadayana anu kusim kuring dipika hormat, dina kesempatan ieu simkuring bade nerangkeun topik ngeunaan disiplin dinu ngajaga diri supaya kahindar tinu panyakit COVID-19. Topik disiplin ieu kusimkuring dibahas margi disiplin teh mangrupakeun kunci utama sukses henteuna hiji jalmi dinu hal ieu kangge ngahindarkeun katarajang panyawat COVID-19. Aya dua sabab hiji jalma bisa jadi disiplin. Nu kahiji jalma bisa disiplin kulantaran ayana dorongan ti diri sorangan. Anu kadua hiji jalma bisa oge jadi disiplin kulantaran ayana pangaruh ti luar atawa lingkungan. Disiplin ieu muncul akibat ayana dorongan ti diri sorangan tangtu leuwih alus tibatan disiplin anu muncul akibat ayana pangaruh ti luar atawa ti lingkungan. Para wargi sadayana anu dimaksud kusimkuring dinu disiplin di dieu nyaeta disiplin ngajaga kesehatan diri supaya urang tiasa jauh tinu panyawat COVID-19. Disiplin di dieu nyaeta urang kedah ngangge masker upami kaluar ti bumi supados teu katularan COVID-19. Teras urang kedah ngajaga jarak sareng batur dinu hal interaksi. Terakhir urang kedah ngabiasakeun pangasup panangan pangangge sabun dinu cai anu ngocor sareng ngalir. Upami urang atos disiplin ngajalankeun tiga hal eta, insyaallah urang tiasa sakedikna ngahindari tinu kena panyawat COVID-19. Para wargi sadayana mung kitu wae wawaran ti simkuring, bilih aya carita anu teu ngeunah didangu, bilih aya cariosan anu teu beunah dina manah, neda dihapunten. Da sadaya kasaean eta datangna ti Gusti Allah jeung kasalahan eta ti simkuring pribadi. Sakali deui nyuhun dihapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.